أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك ألا يرون وعلمهم إن تعذب lamun mah iksa Gusti hum kaeta kaum kabe aiman man aku ma'al kufri binhum tegesna jalma anu tetep regenek dina kakufuranana di sebagian kaum fa innahum ibadu maka saestuna kaum eta ibadu pirang-pirang abdi Gusti wa tamaliku tasarrufu fi kaifa syita nu bogana Gusti ngeuna Gusti dek dikitu rek dikieu tah kumaha Gusti da Gusti nu bogana nya nah tiroto ari teu bisa diprotes kana bogana kumaha nu bogana we dikumaha rek disiksa nya kan terkudu protes dari teman Gusti. Dan wa in ta'fir jeung lamun manahapura Gusti lahum kakau. Geus jalma-jalma anu aliman disebutkeun eta kaum fa innaka antal azizul hakim. Fa innaka maka saestuna Gusti anta terusnangan saukur Gusti eta aziz. Gusti mangka saukur anu maha gagah al-qoli al-ghalibu ala amri itu bisa dihalangan urusan adil. Jadi al-hakimu penuh hikmah dina segala pada daulanana segala rupa pada melanana oge segala rupa ajaranana. Jadi lamun erek disiksa Gustinya mah segala gen Gusti pikir
bisa protes intinya. Al-Hakim Gusti Maha penuh hikmah sagala rupana. Gusti Maha henteu gaduh gorot teu gaduh sejak ya, tanpa aya tujuan narik kamanfaatan anu balik ka dirina, tapi teu pastina hikmah. Aya urang madahar ambeh salat ambeh menang ganjaran, ngaji beh menang ilmu, menang ganjaran ongkos. Ngieu aturan kitu kieu, misalkan ngieu aturan kudu make helm ambeh sahabat hulungan kitu we. Tari Gusti Allah mah ngatur sakabeh alam dunia ieu itu henteu narik kamanfaatan pikeun Gusti Allah. Tapi lain berarti padu bae sagala oge teu pastina hikmah, termasuk jalma dikufurkeun, jalma dihampura, jalma iman, jalma di teu iman teh saja. Geus bagus ya Allah. Terus sakar dewek teu pastina hikmah. Qala ta'ala ta'ala hadza ayya poe terusna poe kiamat eta yaumu yanfa'u shadiquna shadiqina sidqu poean manfaat as-shadiqina ka jalma-jalmaan nasdekeun di dunia seperti Kanjeng Nabi Isa sidqu benerna eta shadiqin dia tahu yang menjasa sok ayeuna teh Gusti Allah ya kiamat ayeuna nu bener manfaat dina bener kabeneranana nya anu kufur mador kakufuranana. Lahu jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Lahu eta tepikeun shadiqin jannatun ari pirang-pirang surga tajri anu curcol minta tiada surga naon al-anhar pirang-pirang bangalan khalidina daripada langgeng kabeh fi surga abadan badan salawasa. Geus asup surga langgeng di surgana langgeng kanikmatan. Radiya ridho saha Allahu Gusti Allah anu ti ahli surga ya taati kalau taat ka Gusti Allah. Walau jeung ridho ya ahli surga anu ti Gusti Allah karena ganjaran ti Gusti Allah. Zalika ahli itu menang surga diasupkeun ka surga salawasna eta al-fawzul azim kabagjaan anu agung. Sabalika wala yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi kal kufar lama yu'minuna inda ru'yatil. Terus kumaha jalma-jalma kafir pan engke mah di akhirat iman. Ai jalma bener mah jalma mukmin. Tah manfaat kaimanana engke di akhirat. Kumaha jalma kafir teu manfaat imanna di akhirat. Iman dari akhirat mah itu kata amal imanna keur di dunia na kufur bae nya bae yang harapan siksa kakara iman teu layak faul kadibina fid dunya sidqum fihi kalau kufar lama yuminu inda riyatil adat dina nalika iman dan nalika iman dina nalika ningali ada lillahi la aigis erek wae mah pasti ditingalikeun nah surga nah neraka dan gitu. Nah jadinya kakara iman-imannya manfaat jadinya. Da Fir'aun oge iman keur kitu makakan. Lillahi mulkus samawati wal ardh
lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah mulkus samawati ari karatuan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi aya khazainul mator gudangna hujan aya di Gusti Allah wan nabat gudangna jajadian wa rizki gudangna rizki wa geure jeung sakabeh eta kabeh ge nu bogana ti Gusti Allah nu nyieuna Gusti Allah nu bogana Gusti Allah nu ngaturna Gusti Allah dek dibikeun ka saha bae oge kumaha ceu Gusti Allah nu langitna bumina wa ma fiina jeung tek-tek bengek perkara anu aya di langit jeung di bumi eta oge nu Gusti Allah naon bae dek nu akalan dek nu teu akal dek nu hirup dek nu teu hirup kabeh Gusti Allah wa huwa sareng ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana setiap perkara eta qadirun anu maha kuasa ya taus kakawasan Gusti Allah teh ngakan jalan iman bisa jalan kafir sadaqallahu